Tibatan yang tugas mah mending nongkrong aja baru dah. Ganjil nongkrongnya ke warung. Sini bejakeun di sejarah. Ayo gaskeun. Mana macem ya. Aya tugas. Cuma aman dia. Ayo guys kenal lah. Siap. Ayo. Bob, hari yoga lagi aja. Ali kamana? Satu hameureun. Kenapa satu bawa kantong? Ngomongnya kemana baru dah? Apa tuh dia ke guru BK? Ayo, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Amelia. Jadi Abi tadi ningal lagi yoga Alwi keluar bari nyandak tas. Jika nama bolos bu, sababna Abi ninggal tadi maranehna teh harewosan di tukang. Punya Nama Abi teh bade negor, tapi Abi teh sieun kuragil soalna jiga preman. tong kitu. Da emang gitu bu. Nya. Ibu gak jadi nyadar si Ragil teh siga preman. Jadi pada kumaha? Yos Abi sareng Jahra milarian barudak keluar. Sok wae atuh lah. Atur nuhun ibu. Dengan ibu hati-hatinya. Mananya barudak? Oh itu mana tuh? Oh itu. Yuk. Ayo, marane kena naonas. Terkenal naon? Geus we ayeuna mah, hayu balik ke kelas. Yuk balik. Terus di mana marane teh? Terus di masjid bu. Mohon bu. Ente bu, maranehna ngomongkan ibu. Ente bu bener pulang di masjid. Mana itu nu bener ibu teh rieu. Jadi nu bener teh maranehna teh pulang jajan bu di warung. Kunaon emang mah? Abi ge bosen bu di kelas mah. Ayeuna mah Jahra sareng Bapak uwi dewe ka kelas wios ieu mah ku ibu. Mohon bu. Hatur nuhun bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Janten kieu isukan saterusna ulah bolos deui nya. Mun bu. Janten palajar tugasna diajar sanes bolos. Wayahna ayeuna maraneh dihukum. Mun bu. Sok ayeuna ka lapang hormat bendera. Mun bu. Orang marek tobat mau bolos deui. Heeh, urang geus.